banget tiga setan yuk. Baheula mah geulis campernik. Oh baheula, teh panayana mah beda meureun. Heuda, sanajan tiga setan ge nu penting mah rasanya kayak ketan. Geuleuh. Pade deui. Waduh, ulah sok kitu mah ulah sok aku-akuan gitu. Isinkeun. Eta teh anggota dewan eta teh. Oh, pan eta teh anjeunna teh nanti naon? Bapak dewan. Panceuing ge kitu. Di fraksi Partai Golkar. Duh. Apal bener bawa-bawa geus deukeut ya. Aku selalu mensupport beliau. Duh. Halus mah mensupport mah halus Kang maulah ka keleuwihan mensupportna. Maksud maneh kaleuwihan kumaha? Ulah aya harapan atuh meureun hayang beunang jeung Kang Deni. Berharap boleh aja. Itu kan mah nggak apa-apa walaupun mah udah kayak gini tapi kan mah kata mananya? Sebabeng badan. Atuh kan bae nu ngaliwat mah gitu teh. Jeung gugutrut ti geuleuh aing. Atul. Atuh mah biasa we gitu. Oh dari mana ku tolol nyatul paraku teh atul kikieu ngebegingnya. Oh terus gugutrut gitu atuh. Ieu mantakan alhamdulillah kunaon. Ieu Bapak Haji Deni Gunawan biasa aya di ieu tempat. Oh kumaha cenah sok. Kumargi secara kebersamaan. Betul. Terutama beliau yang selalu bersosialisasi. Meni pabeulieut sama eta teh. Bersosialisasi. Gitu. Jadi ayeuna mah jeung batu teh gampang wae. Halus satu kitu mah jadi akur. Ih mantakan mah teh ngarasa kaleungitan ujang. Kaleungitan. Da ari jang ngaji teh teh da ayeuna mah di dapil 2 di ditu. Mohon di daerah dapil 2 mah Cicurug. Heeh. Da eta di teteongan kumaha geus ka ditu ka dieu ari baruka teh gok teh nalawang panto. Mada meureun wah. Emang apa gitu ka Pak Deni? Pak Deni apa gitu? Eta Pak Deni. Heeh jeung si ibuna, Ibu Dewan, Ibu Lisna. Ari jeung Pak Deni mah keluarga. Duh. Asa jeung geus dulur. Keluarga. Keluarga teh jeung dulur. Keluarga tolol. Keluarga teh famili meureun dulur teh. Allahu Akbar. Keluarga. Maksudna ini teh, teh keluarga kumaha ieu teh? Ini teu ngarti uing mah. Apan kieu? Cenah pan mate amang ka bumina Pak Deni. Nganyang. Nganyang. Terus? Ini ngang pas mate gekwe diuk kok. Diharap. Di jero. Gitu? Terus? Itu rojo teh ieu istrina Bulisna. Si ibuna dongkap. Kumaha? Keluarga. Eta mah ngusir gitu. Eta mah ngusir lain keluarga dulur lain teh. Eta teh lamun ceuang mah, mun ceuing mah ceuk Bulisna teh kaluar mah sia maneh cenah kitu. Paingan atuh membawa sapu nyere. Atuh da reuasan. Wah, aing di tengah imayan ini nu burung juga. Ari mah langsung celebek pedahan. Sia make rakeun atuh. Oyuhan sia mah teh digebuat oge. Wah, tuh awas ya Lisna. Ibu Dewan ke juga eta teh. Eta teh. Ieu mah suga naon? Sok cantik. Udah, teh sok cantik dah geulis teh. Ieu mah mun dibeleguk deui. Aya geus eta mah. Duh, eta dibekalan ku Pak Deni? Dibekalan ku Pak Deni? Lain ieu mah tolol ih. Eta naon eta dibekalan lain? Senal. Senal? Heeh. Senal dikeresekan. Senal mah pake cara wing dikeresekan cuma dijinjing.